Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kumaha dan sedena. Sadayana alhamdulillah. Tos kempol sadayana ieu teh. Pokoknya. Tos berarti aya nu sorencang make di absen di aya nu PN di namanya PN. Aya nama pokona sakaacan ngawitan urang ngadoa heula. Aduh KMKM. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Sunda pada hari ini, agak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah amin ya turun KM. Teras berarti pokona urang teh kedah alhamdulillahnya bersyukur karena pokona ieu nuju usum teh usum flu ya gitu. Usum flu tuh saking sereva oke nya di flu keren. Cai bodas pokona mah cai nu haneut nya tong tiis unggul gitu. Ayeuna urang di absen ya. Di absen terus saha? Coba. Sawe mau tebat? Nah ini kunaon? Sakit. Nah ini sakit. Kunaon sakit naon eta tiara? Nembe ayeuna ini. Terus Sade. Mutiara kunaon? Mutiara oke sakit. Pur. Tadi Salva. Sakit oke. Mungkin bisa tuh kan ada usul sakit jaga kesehatan. Sari? Alia. Alia kemana sakit? Oh. Terus? Atos. Berarti Naimi, Mutiara, Salva, sama Alia sakit ya, tuh kan? Berarti jaga kesehatannya. Alhamdulillah bersyukur ini lah ada pemenang. Teras pas 12 karena beli badan lurus ya. Teras kebayang pada kemana? Sedina mahulnya asa kumaha. Ayeuna coba urang cobi ya minggu kamari. Minggu kamari materi naon? Nah, teras wayang. Cobi saha anu emut keneh wayang? Kumaha? Cung, saha? Sok neng. Tadi ya tuh tadi. Nah, kadang tuh neng. Ya beres ya. Janten wayang kan kemarin materinya wayang. Kemarin wayang teh berarti kan zaman baheula lama kan kamu ya nyebarkeun agama. Tapi kan ini hiburan ya. Keras alternatif tah. Kapungkur mah bisa nganggo wayang berarti kan boneka ya. Tapi kan bisa oke dina film. Nah, berarti ini kan materinya resensi film kan. Tapi kan bisa disambut pautkeun. Jadi menamina media teh bisa tina segala macam, bisa tina wayang, tina film. Apa nama aya filmnya cek iku rada resepnya. Kalau film kan seueur genre. Nah, ya, cobi urang ibu urang PPT pun mana ibu? Film aus ibu.
Siapa nanti? Ayo beda. Kecil loh itu. Padamu. Yuk, Bayun. Yang alasannya sekali. Ya, sini. Tuh, ya. Coba. Hanif. Pernah nonton film Kaki Kadung? Menyesal nonton film kata. Pernah. Nah? Ya. Film non? Film horor bisa. Film horor biasanya ya. Eta gara-gara naon pada teu sieun atau misalna kalah ka jadi borangan, jadi sieun. Gara-gara naon eta? Gara-gara jadi sieun. Ari saya teh topik teh. Sama ya. Film non. Biasanya film yang terinspirasi dari suatu dari hal yang tulis. Nah, aku pakai kadung. Biasanya ceritanya berubah atau sesuai. Oh, jadi tidak sesuai dengan aslinya. Ya sih, pertama saya. Nah, itu ya berarti teh misalnya orang tinggalin lah resensi mangeureun moal jadi kadung ya. Ayo orang nonton ya, nonton teh kumaha eta teh si resensi eta teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Priyacinta Lestari di kelas 12 IPA 3. Abdi bade ngaresensi film anu judulna Dilan 1990. Identitas film. Judul film Dilan 1990. Sutradara Fajar Bustami jeung Pidi Bai. Produser Odi Maulana Hidayat. Penata musik Andika Triyadi. Perusahaan produksi Max Picture. Tahun rilis 25 Januari 2018. Durasi 110 menit. Di dia aya tokoh-tokoh film Dilan 1990. Narkaiji Iqbal Diafahri Ramadan selaku Dilan. Kedua, Vanessa Priscilla selaku Milea. Ratin Salim selaku Benny. Yuriko Angelin selaku Wati. Giulio Perempuan selaku Andari. Sinopsis film. Dilan murid SMA di Bandung, sedangkan Milea murid anyar pindah di Jakarta. Samprak mimiti kenal ka Milea, Dilan kabetot jeung ngadeketan ka manehna. Cara Dilan ngadeketan Milea unik pisan. Cara Dilan nyaparkeun ka Milea ilalina mayarna. Padahal Milea harita boga kabogo di Jakarta ngaranna Benny. Mimitina Milea ragu-ragu pikeun maleskeun rasa ka Dilan. Sabab geus boga Benny. Sanajan kitu, kajadian nalika Milea indit ka Jakarta. Anjeunna nggarkeun hubungan dirina jeung Benny. Milea datang ke Jakarta pikeun ngarojo sobatna anu milu pasangiri kuis. Waktu eta Milea janjian jeung Benny pikeun papanggih. Tapi Benny teu datang. Akhirna Milea tepung jeung Nandan jeung Wati. Benny datang ka Milea keur teu narima Milea dahar jeung malatih sejen. Dina waktos ieu Milea sacara resmi mungkas hubungan sareng Benny. Dilan jeung Milea ngaku yen maranehna silih pikanyaan. Hubungan maranehna jadi serius. Malahan Dilan sababaraha kali ngajak Milea ka imahna pikeun diwanuhkeun ku keluargana. Utamana indungna. Kitu deui jeung Milea nu ngajak Dilan nanjang ka imahna. Di dieu aya keunggulan film. Dina film ieu diwangun chemistry anu pemara kuat antara Dilan jeung Milea serta skenario ditulis kalawan rapi pisan. Bisa ditinggali tina dialog-dialog dina film anu bisa nyieun loba jalma seuri nalika ngadangu eta. Kekurangan film. Kekurangan dina film ieu nyaeta sinematografi anu henteu optimal sareng sakapeung kirang stabil. Jeung sisi bad boy Dilan teu kasawang ku Iqbal Diafahri. Sakitu resensi simkuring ngeunaan film Dilan tahun 1990. Upami aya kalepatan hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
film nanti yaitu Grave of Fireflies. Di film Grave of Fireflies dia tahun filmnya di 1988, sutradarana Isao Takahata, durasi filmnya 1 jam 29 menit, tempat pembuatannya di studio Ghibli, genre drama, negara pembuatan sama Jepang, kategori umurnya 12 tahun ke atas. Diantap pembahasan batur. Ringkasannya tokohnya yaitu nyaritakan tentang cerita kita lajak lelaki jeung Setsuko adi awewe nu tinggal di pedesaan Jepang. Konflik yang dilatarkan di tahun 1945 berdina masa Perang Dunia Kedua. Kita jeung Setsuko berulang kali diusir di imahna sabab perang. Ciri khasna dampak perang di sudut pandang jalur biasa khususnya jalur Jepang. Kacindekanana langsung segera support Firefly saudara akan nyata film anu nyaritakan dua babaturan anu berusaha bertahan hidup di masa Perang Dunia Kedua. Sekian, terima kasih. Bisa apa aja nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi Muhammad Devan Abadi dari kelompok 3 yaitu kelompok film yang berjudul Habibie dan Ainun. Nah, biografi Habibie dan Ainun itu adalah film yang menceritakan nyaritakeun tentang biografi B.J. Habibie dan Ainun. Genrenya yaitu drama jeung misteri. Manfaatnya nyata mengangkat kawasan dan profil penemu kayak di Indonesia serta kanggo jadi sarana hiburan. Kesan tukangnya yaitu melayar berlatar di Jerman. Ayah pemeran favorit nyata Reza dan Beste. Anu di negara menarik menimbulkan rasa penasaran karena benar. Untuk persepsi nyata satu identitas karya, satu jejer Habibie dan Ainun 2012, satu B sutradara Fauzan Rizal, satu C produser utama Jawi dan anak Jawi, satu D penulis dinasti Esman Ardiansyah Ismail, satu E yaitu Reza Radian telah B.J. Habibie, Bunga Citra Lestari sebagai Ainun Habibie, Tio Sadewa selaku Kasih Muhammad Soeharto, Ratna Rianjana Kendra Putri Doloni Yusufan Dojo, Diki Nurul selaku Ilham Al-Habibie, Aditya Ariani selaku Notek Kemal Habibie, Bayu Oktora selaku Yusuf bin Habibie. Ringkasan B.J. Habibie nyaeta Profesor Jenderal Teknologi Aviasi Internasional. Anu geng-geng gede kita ngebangun Indonesia. Dan karena di maskapai Jerman nyaeta nyajikan anjeunna pokok tanah air. Dalam Malayana aya di Indonesia ini kapal Papua diri kayak di Indonesia negara. Karir Habibie selaku insinyur di Jerman teh lumayan sukses akhirnya. Tapi menangkan gelar doktor. Tapi di prosesnya Habibie kalimat bahwa Jawa mendapatkan hasil coklat yang banyak media memanfaatkan B.J. Habibie. Prestasi Habibie diakui selanjutnya diangkat menjadi wakil presiden Muhammad Soeharto. Ciri khas Jenderal Habibie dan Ainun nyata ngambil latar waktu dina awal kemerdekaan Indonesia. Kemudian ditampilkan lagi budaya adat lewat Kalimantan perkawinan. Bagian biasa dina dialog antar Papua Raya menggunakan bahasa Jerman saat transit negara Jerman. Kapan jelas film ieu maka dari sanjati tentang si Habibie jeung Ainun. Acting Reza selaku Habibie kenapa dina terus penghargaan saat selaku Habibie. Chemistry anu dibangun sareng BCA benar
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Junten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Abdi Musyafar Dandra, salaku perwakilan dari kelompok 2. Jadi Abdi, saya menjelaskan esensi tentang film KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari disutradarakan oleh Awi Suryadi. Produsernya nyaeta Manoj Punjabi. Durasi film ieu nyaeta 121 menit. Tanggal rilisnya nyaeta 30 April tahun 2022. Pemerannya nyaeta Nisa Biani, Adinda Thomas, Ahmad Egantara, Alvin Jeremy, Fajar Nugraha, jeung Agni Alfakim. Penulisnya nyaeta Lele Laila jeung Gerald Mamahit. Kategori film ieu nyaeta versi cut ke penonton usiana 13 tahun ke atas. Sedangkan versi uncut ke penonton usia 17 tahun ke atas. Konflik film ieu nyaeta konflik timbul dua tiga siswa anu melaksanakan KKN digawe hal anu kurang dipuji. Ngabalurkeun masalah-masalah anu teu bisa dikendalikan ku pamangku adat di desa Tungtung. Konflik anu ditepikeun nyaeta dua mahasiswa teu bisa diselamatkeun. Kacidekan film ieu nyaeta najan film ieu aya kalmahanana, tapi masih loba kaunggulan anu ngajadikeun film ieu wajib ditonton. Utamana bikin anu mikasa film horor. Sekian ti Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, saya Dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Nabi Abdi Muhammad Hanif Diawahab, Abdi badai ngarugikan resensi film ngenaan film 5 cm. Jadi direkturnya nyaeta Rizal Mantobani, produsernya nyaeta Sunjol Soraya, genrenya nyaeta drama, timbang produksi Soraya Entertainment Film, durasi nyaeta 126 menit, tanggal rilis nyaeta 12 Desember 2012, dan tokoh-tokohnya nyaeta Kaiji Herjunot Ali salaku Jafran, Fedi Nuril salaku Genta, Saikoji salaku Ian, Ralinca salaku Riani, Demi Sumargo salaku Arial, yang Pevita Pil salaku Dinda. Kategori umur nyaeta 13 tahun ke atas. Kesan tokoh Kaiji Jafran nyaeta lalaki detik kalayan penampilan standar artis. Kedua kita nyaeta pemimpin di antara babaturanna. Ajana paling membutuhkan ku babaturanna sabar berbuka. Ajana oge paling dewasa. Katilu Ian lalaki badak anu resep main bal jeung nonton film dewasa. Anjeunna mangrupikan kipas bal henteu pernah nyerang serang kreatif. Keempat Arial, sosok lalaki ganteng anu resep olahraga. Lalaki badak kalayan kulit hidung. Yang terakhir Riani, sosok gadis berkacamata geulis tur pinter. Riani mangrupa aktivis kampus anu hobi manca jeung debat. Anjeunna karismatik, kritis, sareng ramah. Nah, begituna film 5 cm ieu ngajarkeun urang pikeun terus menguatkeun silaturahim persahabatan jeung naon artina perjuangan. Nah, kitu deui ka urang Lidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, saya Dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepankeun kami Abdi di Sedana Silaan Perwati. Abdi perwakilan dari kelompok 5. Film nu Abdi pilih nyaeta Perempuan Tahan Jahanam. Sutradarana Joko Anwar, produser Santi Harmayit, Tia Hasibuan, Aura Lorenson Chandra, Ben Sobiakto. Pemeranna Tara Basro, Marisa Anita, Christine Hakim, Asmara Abigail, Arobayu, Faradina Mufti. Penulisnya Joko Anwar. Tanggal rilisnya nyaeta 17 Oktober 2019. Durasinya 106 menit. Kategori umurnya 17 tahun. Ringkesan di film nu urang pilih nyaeta Maya atau Tara Basro hirup di kota tanpa keluarga ngan ngabogaan sobat walid ngaranna Dini. Nalika maranehna merlukeun leuwih modal, Maya anu narima informasi yen manehna bisa diwariskeun harta ti keluarga beunghangna
di desa. Jadikeun manehna indit ka nganjang ka kampung halaman manehna fungsi di Bikawono. Kacindakanna nyaeta nyaritakeun tentang seorang laki-laki yang anu make ilmu hitam jeung ngorbankeun 3 anak perempuan untuk dijadikan tumbal. Kapunjulanna nyaeta perempuan anak jahanam mampu ngahadirkan plot twist sebuah ending nu mampu memutarbalikkan ekspektasi penonton di akhir film. Saat itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sok aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga Nabi Abdi Fariha, Abdi bari kerja hasil kerja di kelompok Abdi. Jadi judul nanti nyaita Bridge to Therapy 3. Bahasana bahasa Inggris, negarana di Amerika, durasina 85 menit. Penulisna Catherine Peterson. Tokoh utamana Jess Aaron,
Oh. Kebetulan kodenya eta ya. 080. Nanti ibu pada di kana barcode ke tapi yang isi saya scan barcode. So. Usahakan lebet. Keras. Ibu ingat. Sini. Ya Allah kali-kali. Kosong delapan nol lima nol nol delapan delapan. Gimana harga diri pendapat lu sih? Konek gitarnya bu. Apa tuh? Coba di HP ibu cobanya. Salah nggak biasa lebet. Ayo nomor beres saja terlihat mana? Ngan 5 nomor kan? Ayo balik ke atas balik puisi. Bu itu kuisinya udah bisa. Oh, udah bisa, sip. Kumaha gitu sinyal. Body wangi ya. Bisa kok. Iya. Floreta masih, Foton masih, Ramadhani masih, Masih apa, Bu? masih ya. Beres aja. Bawa ibu. Itu kita boleh mandiri apa ibu yang mulai? Hah? Langsung mulai sendiri. Mulai sendiri. Sok. Sinyal, sinyal. Dia limit Mau hadir. Soalnya kan iya Yuk, mana? Serap. Yuk, tas beresnya, evaluasinya. Ibu kan sudah deket soalnya etana sinyalna. Tuh, di dia. Anu katingan dilenya, anu 100. Terus orang paling luhurnya eta Akila. Akila dan Namyun. Ayo. Ya, sip. Ngobrol ya. Bukan nama saya ya. Ini sedakus. Mana cari. Mana hormati. Ya. Ya. Tapi tidak berarti ya ieu mah meureun memilikan rezeki. Bisa wae sabarna biasa tapi daya sinyal. Ya. Enggak. Sip. Ayeuna lanjut kana kana naon ayeuna teh? Pokona gitu ya. Dijelaskan
sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melakukan kita untuk video menurut percaya masing-masing dimulai. Baik, pada selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, angkat tangan